Lodaya. Lodaya. Ya. Kampung Lodaya. Kampung Lodaya. Oh, mana duduk sini? Ya
turun ya obos di Bogor pasar. Seru. Terus keambil ganteng. Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung tepang sareng simkuring dina syukuran walimatul hitan putrana bapak ibu anu kana baksa. Urang doakeun pesanan ieu, urang kali anu parantos di sepitan mudah-mudahan sing teras sehat. Amin. Jak waringkas sehat lahir sehat batin. Amin. Biasa babaktos ka ibu kaliramana pinter bener. Dari manting diberi Abil bawa balon 50 laku 45. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau nggak ada artis nggak dapat uang paling sedikit, paling banyak 10 lah. Kalau ada artis yang mencapai 45 50 alhamdulillah. Wasyukurillah. Kumaha mang aya bintang tamu Abi Jatika sareng Kang Yayan ye dina penjualan kumaha ayeuna ye. Alhamdulillah sakinten ngeureuy we mah. Hirobi alamin hatur nuhun pisan kanggo Pak Haji Yayan Jatnika kali Abil Jatnika tos ngangken malulang kali abdi
punten bilih aya hasieun sabeuneureun pake truk mana kitu teh aningnya dina tukal takolna bilih aya nya seureut kagulaga naon ngageol teh pararuguh gitulah mugi lah Aabil cing sehat kali Pak Haji Yayan Ibu Hani cing seueur rezekina seueur jobna panjang umurna pokokna malah diantos deui lah pokokna cing langkung sukses lah Dejat Nikah Production pokoknya lebih mantap eta pokoknya mah cinta awas intip manusia ayah rasa ada hari kata cinta Acara sangat meriah, kemudian juga antusias dari masyarakat, antusias dari para tamu sangat luar biasa, sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Ibu nonton Abi Jatika sareng Kang Yayan kumaha cing sok tanggapanna? Tanggapannya wah sangat mantap, luar biasa. Keren, hal yang tidak biasa. Putri dari Putri Bintan. Catering Putri Bintan. Ambil jam nikah pokoknya malah. Umpami anak monyet milih mana? Yang milih jauh atuh. Ya, dia monyet pinter. Karena emang kayak kemana? Benar kalau. Pokoknya naroskeun. Pokoknya aya katuangan, aya supermi, aya bolu, aya cau, umpami anak monyet milih naon? Ibu-ibu ke sedayana terang pasti milih caunya punya. Cau tuh. Monyet pinternya, Bu. Paji ada paji. Paji. Nah, enak pada tumaros ya, Pak. Tuang putra mah atos di taros ayeuna kantun tuang ramana, tuang putrana, tukang kenang teh can tuang. Tadi. Upami Dede kan tadi. Dede taros. Ayeuna kakana. Kakak sini kakak. Iya. Kakak udah sekolah. Kelas berapa kakak? Non pro. Tentang Odet aja sama. Masuk ngeributkan gitu jadi orang era. Serina jadi peang. Serina jadi peang. Ulah. Ya. Rumah kacau. Nah aja apa nih mah dipermandi. Bakal makan namun artis pakai pemutih, Bu. Abdi mah nganggo penghitam. Cakap segitu. Sokin. Suatu ah. Sia. Hayang monyet deui sarua. Lamun anak monyet aya nu nyiksa, eta bapak monyet tindakanna rek kumaha? Amak moal. Lamun Mun anak monyet aya nu nyiksa ku batur. nyiksa anak monyet teh. Ha, bapana rek kumaha eta? Bapak naon? Bapak monyet rek amak moal. Aing mah nyantai we, aing mah jaman. Jeung monyet teh hirup teu walahir. Dulur lain jeung monyet. Dulur lain bari lamun dipancapikeun mana ti jurusanna. Sok jeung monyet di mana? Ayahnya, monyet jeung ayah salaki teh. Ah, serius.
Ayo jeung sakit tere. Di mana maka jeung aya salah kitere? Saya kumaha jeung usada. Ieu pemaji mata aing. Mata urang ana jeung monyet. Kita ngomong disebut salah kitere Bang. Tahu masing-masing. Tahu Pak Haji Yayan mah suami yang setia. Bang lila teuing monyet deui, bro sosok burung monyet deui. Sabur hirup akaran cium monyet. Gitu.